Putri, anu liwat tadi juga barudaknya. Katingali nama da barudak. Urang suruh deui we atuh. Buru atuh guys, bisi kaburu jauh. Kudu parkir heula lah meureun guys. Bingung ke Palestina teh boga bawaun guys. Paling ge mau goreng sampe meureun. Jadi ini masih Andre guys. Heeh, da asa ieu tapi kamar rananya. Hayu arinit are da. Ah bener isukan mah kudu berangkat. Aya nama serangan nih, kena itu jeung batur ge. Sabab penjajah selin antepeun. Itu geuning badak Chandra teh. Oh, geuning itu juga nuker galau. Kuna Andre make galau. Kuna teh sekolah madrasah. Galau kunaon? Pasti mikiran Palestinanya. Bukan masalah galau guys, tapi mikiran bawaun jang ka Palestina. Emang Dre mana arek ka Palestina? Emang mana boga ongkosna? Da urang maik leumpang ka dituna ge. Arek jalan kontrak saberi ek neangan lang layangan. Emang harus berpikir matang, Dre. Di ditu teh daerah konflik, Dre. Berbahaya. Saha nu arek berangkat ke Palestina? Si Andre cenah arek milu berjuang ke Palestina. Kabahaya tak? Ai marane masih kene ragu. Ingat kene teh omongan Mang Basun. Ingat teh dina pelajaran tarikh Islam. Iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Israel! Israel! Kapal liwat euy guys. Lamun aya dipegat daek ngangkel ka Palestina, ku teu tega empo dulur disiksa di Palestina. Israel! Allahu Akbar! Pas nepican ke Palestina teh guys.
Itu gitu Palestina teh lain da ieu mah bangun di lemur keneh. Moal eleh ku capek sabab inget kadulur di Palestina. Berangkat deui ah. Ari eta soran naon atuh? Andre mulang deui Jungjang pengabelaan Palestina bisi diseureud ku uwa Berarti lamun kitu mah maneh teh sekutu Israel. tong maksa Dre. Mun urang terus maksa maneh rek kumaha? Ayeuna mah urang tarung we di dieu. Lamun maneh cacing taneuh ngabelaan Israel. Lamun maneh jagoan cai adu lumpat. Sok lah gaskeun. Jon, kunaon barudak di sekolah madrasah? Gua berangkat ke Palestina teh nya. Araya da soalna teu barogaeun ongkos. Pan si Andre mah rek leumpang jalan kontrak, bari megat lang layangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk? Sok atuh duduk mah. Arapal kabar si Andre tuh? Nyata orang berdua ge keur ngabahas eta. Gua beneran berangkat ke Palestina. Orang mah yakin berangkat si Andre teh. Soalna ti kamari hilang kontak. Emang bisa gitu berangkat pakai ojek? Bisa jadi guys, bang ojek. Kumaha tuh guys, masa orang diem bae. Setuju tepren namun disusul wae. Payu orang gaskeun jalan ke kontrak. Ya put, tapi kudu mawa bekal naon tuh ka dituna? Mawa seblak ceker guys. Anu lada. Ayo ah, bisi kabur hujan. Lapor guys si Andre teh teka pangi. Geus jauh bang nama. Gua jalan cek damnya Jon. Ayo nama rasakan Jon. Mempertahankan lebih mudah daripada perjuangkan setelah hilang. Oh no! Put, salah suara si Andre nya. Barudak tulungan aya cacing taneuh udah. Barudak,